Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, murang kali sadayana. Kumaha kabarna damang? Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Wilujeng tepang deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu Dewi di kelas 4 Al-Aziz sareng Al-Jabar. Hayu satu acan dikawitan, hayu urang ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna tiasa berjalan lancar. Soleh solehah di pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang bade diajar deui ngeunaan tentang kecap rundayan. Kecap rundayan dina dinten ayeuna nyaeta tentang rarangken tukang keun ejeungna. Sateacana urang parantos diajar ngeunaan kecap rundayan rarangken hareup di ka sareng ti. Nah, dina dinten ayeuna bade diajar ngeunaan tentang rarangken tukang keun ejeungna. Kecap rundayan rarangken tukang na sarengkeun. Nah, hayu urang ulangi deui naon anu dimaksud dengan kecap rundayan. Kecap rundayan nyaeta kecap anu wangun dasarna ditambahan ku rarangken. Nah, upami rarangken ieu teh dina bahasa Indonesia mah disebut juga dengan imbuhan. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang rarangken tukang atau dalam bahasa Indonesia ini disebut imbuhan belakang. Jadi maksudnya adalah kata dasar yang ditambahkan oleh imbuhan belakang. Imbuhan belakangnya apa? Yaitu imbuhan atau rarangken na sarengkeun. Nah, supados langkung centre hayu urang titenan contoh di handap. Aya kata dasar tali, kata dasarna nyaeta tali ditambah rarangken tukang keun. Rarangken tukangna nyaeta keun. Dihijikeun jadi talikeun. Jadi kata dasar tali ditambah rarangken tukang keun jadina talikeun. Oke, supados anak-anak tiasa ngartos, hayu urang tingali deui contoh salajengna. Nah, supaya langkung centre, hayu urang titenan contoh kecap rundayan rarangken tukang ieu. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Aya tabel anu terdiri dari 3 kolom. Kolom anu kahiji nyaeta kolom kecap rundayan. Kolom anu kadua nyaeta tentang rarangken tukang na sarengkeun. Kolom anu katilu nyaeta kolom kecap asal. Nah, dina kolom kahiji dinu kecap rundayan aya balukarna. Balukarna ieu ngangge rarangken tukang na. Kecap asalna nyaeta balukar. Balukarna ngandung arti akibat. Upami ditambahan rarangken tukangna jadi balukarna, anu artina akibatnya. Anu kadua leutikeun. Ieu ngangge rarangken tukang keun, kecap asalna nyaeta leutik. Anu katilu kecap rundayana nyaeta gambarkeun. Gambarkeun ngangge rarangken tukang keun, kecap asalna nyaeta gambar. Anu kaopat aya kurangna. Ngangge rarangken tukang na. Kecap asalna nyaeta kurang. Nah, dina buku paket bahasa Sunda kaca 22, di buku paket bahasa Sunda halaman 22 aya bacaan anu judulna hemat BBM. Di dinya aya sababaraha paragraf anu dilebetna aya kecap rundayan ngangge rarangken tukang keun sareng na.
Contona aya kecap naekeun anu ngangge rarangkenkeun sareng kecap asalna nyaeta naek. Terus nu kadua dilantankeun. Kecap asalna nyaeta lantan ngangge rarangken hareup di sareng rarangken tukangkeun. Nu katilu ngaronjatna. Ieu kecap asalna ngaronjat ngangge rarangken tukang na. Sareng balukarna. Kecap asalna nyaeta balukar ngangge rarangken tukang na dihijikeun jadi balukarna. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana. Kagiatan salanceungna nyaeta diskusi dina grup daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.